Maci jangkar nu adan aki nu komat nu nakol bedung nu ditakol modal satu majikan asup ka WC ngan lila eta kieu teh naon heula dengekeun kana ceulinya tapalkeun ieu tong ternyata Pak nu ngaranna awewe mah termasuk pabajakan kuring kiihna teh di ngisangna teh dicabokan gaplok sakali ngisang teh 5 kali nyabok Pak sapoe sabeting 5 kali kiih sok tinggal ngalikeun 5 kali 5 sama dengan jumlahna 25 kali nyabok abong teh gemil bobogaan teh kembae ulah loba omong yang penting lain berkah ya bersih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ayah kurang tarik, ibu-ibu ayah, ibu-ibu araya, buaya didoakeun dengan jawab salam muga-muga sing paranjang umur. Ya Allah ya Rabbal Amin. Anu ngawalar salam muga-muga Gusti sing laloba duit. Amin. Tarik kana duit. Moga-moga ya Allah nu ngajawab salam sing diberkahkeun rezekina. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Siap ngawalar salam sakali deui ibu bapak. Siap. Tarik kompak sadayana siap. Siap. Moga-moga nu ngajawab salam bari tarik hutangna sing lunas. Amin. Oh hayang nanya hutang lunas apa henteu ya? Hoyong lunas apa henteu? Bayar atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Al-qailu fi kitabihil aziz wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi zikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Syekh Jalaluddin As-Suyuti ma min baitin aw masjidin aw mahallatin
quri'a fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dhalikal baita awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu ala ahli dhalikal makan wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Terutama Allah telah melimpahkan nikmat yang paling istimewa, nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat sinarang salam hayu urang dugikeun ka junjunan alam Gusti urang sadayana baginda tercinta Nabi yang mulia. Beliau adalah pahlawan di masa silam, menjadi penerang di kala datangnya malam. Siapa dia? The best of the best, the king of the king, the most beautiful man in the world, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teka kantun muga didugikan ke para keluargana, ke para sahabatna, tabi'in, atba'ut tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin. Umumna kanggo urang sadayana anu janten umatna, pamugi urang sadayana dina poe kiamat mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah rabbil. Dan isi yang mana dialitan seketiknya, yang mana sepada 100 bulan surana. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para ju'ama, para tokoh masyarakat, wabil khusus anu kusim kuring dipihormat sayhi wa saykhuna fi hadal makan, para guru, para ustad, para kiai, guru sim kuring di ieu tempat, alladzi lam yusamma ismuhum li ajli ta'dim wa takrim, anu tetiasa kusim kuring disebutkan satu persatu namanya, tapi insyaallah ibu bapak yang urang doakeun, guru urang sadayana khususna anu hadir di naungi ayeuna kahiji muga-muga yuswana sing diparanjangkeun. Amin. Amin. Yang kedua muga-muga rezekina sing digarampilkeun. Amin. Katilu muga-muga elmuna sing dibarokahkeun. Amin. Murang kalihna muga Gusti sing jadi murang kalih anu saleh tur salehah. Amin. Begitu hilap aparatur pemerintah dari atasan sampai dengan bawahan. Wabil khusus kersana Bapak Lurah kelurahan naon itu Bu? Nanggelengnya, Nangleng. Naon Bu? Kula bari molotot tata. Nanggeleng leres Pak. Aya Bapak Lurahna apa teh? Hadir apa teh hadir? Aya. Wios urang doakeun muga-muga Bapak Lurah senantiasa dipaparinan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususna anu kusim kuring dipihormat kersana Bapak RW aya. Aya RW-na? Hadir ayeuna? Teu aya. Teu aya keneh. Alhamdulillah urang doakeun muga-muga senantiasa diberikan kemuliaan ku Allah. Amin. Amin. Khususna anu kusim pihormat terutama Bapak RT aya keneh? Aya.
aya dinya Panitia. aya RT na aya kira-kira ya RT doakeun apa ulah bahkan luar biasa yang namanya RT adalah pejabat yang paling banyak tanggung jawab nabo gede eta tanggung jawabna leres yang berbaur dengan masyarakat adalah seorang RT segala permasalahan anu aya di masyarakat kadang-kadang sok diseretkeun ka saha ibu-ibu ngutruk aral umak ambekan gitu itu kebagian bansos BLT nyalahkeun saha aya nu kitu Gusti tapi alhamdulillah luar biasa orang doakan ya Bapak RT moga-moga sing tambih-tambih kemuliaan di hadapan Gusti Allah. Oke teh hilap aya kawin. Oh berarti RT-na jomblo ya. Oh jomblo. Doakan mudah-mudahan sing enggal menakan jodoh amin. Ya Allah ya Rabbal. Teh hilap anu kusim kuring dipehormat reng-rengan panitia penyelenggara mushola naon namina ya. Masjid Jami'nya. Masjid Jami Al Irsyad Dewan Kemakmuran Masjid beserta pengurus jajarannya anu kusim kuring dipihormat mobil khusus guru simkuring anu barusan menyampaikan mauidul hasanah kersana pun guru alhamdulillah doakan muga-muga sadayana sing aya dina rahmat serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Haraman urang dia. Alhamdulillah. Ibu-ibu sarehat. Salager Pak. Alhamdulillah luar biasa ya jamaah sakilo buana ya mantul apa namanya simkuring luar biasa bingah biasa patepang silaturahim bertatap muka dengan warga masyarakat kampung naon ieu teh Cijangkarnya kelurahan Nanggeleng leres teh alhamdulillah ternyata walaupun di dieu nya wilayahna entos kota tapi alhamdulillah syiar dina pangajian masih kena kompak leres teh buktina ieu jamaah penting ayeuna sakieu seueurna ibu lamun dibilang kusim kuring saurang-saurang dihitung satu persatu jamaah penting ayeuna jumlahna kayakna aya kana 10.000 jamaah lebih amin gitu naon make seuri kira-kira aya apa moal eta Bu lebihnya aya ngan nona beak ting ka mana tapi alhamdulillah luar biasa simkuring gereg-gereg ya bungahnya kompak ya. Ibu-ibu ayah bapak-bapak ayah para pemuda ayah kibelah dia pun ngejodog wae eta usura araya ya teh siap ngabantosan simkuring Bu siap sok nyarios siap sadayana nyarios mereka semangat ya siap didoakan untuk ngomong sing bisul dalapan siki ayo ibu-ibu ayah bapak-bapak ayah para pemuda ayah aki-aki ayah nini-nini ayah parawan ayah randa oge ayah randa seketika paloba minta aing ka di hiji mah ibu tong dana tulucon eta alhamdulillah luar biasa jamaah pangaosan wengi ayeuna takdiman wa takriman kana dilahirkeun junjunan urang sadayana nyatana baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah luar biasa nya ayeuna urang keur ngariung dina ieu tempat muga-muga dongkapna urang ka ieu tempat sing jadi wasilah muga-muga urang sing tambih-tambih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amin. Ibu sebelum saya lanjutkan ya simkuring wios nganggo bahasa Sunda orang kampung Cijangkar ngartos kana bahasa Sunda ngartos urang dia alhamdulillah simkuring mah ceramah ka mana-mana teu jauh dua bahasa Pak tahadus bining mah pangersa pun guru simkuring ceramah atos ka mana-mana alhamdulillah kadang-kadang ka dieu nya caket ieu mah alhamdulillah kamari mah ka daerah Bandung Pak kamarina deui ka daerah Banten Nguriling nya alhamdulillah ngan teu jauh simkuring mah nganggo dua bahasa yang pertama saya ceramah menggunakan bahasa Indonesia nomor kedua bahasa Sunda ngartos urang dia kana bahasa Sunda Modoi urang mah orang Sunda nya kudu bangga naon sababna bahasa Sunda mah bahasa yang kaya leres istilahna ge loba nya orang Sunda
Yang namanya makan dalam bahasa Indonesia tetap makan, dari bahasana makan-makan kene. Kasaha oge keukeuh we ngomong nama makan. Presiden sedang, kiai sedang, monyet juga sedang. Tupan monyet jeung kiai sarua eta. Itu makan-makan kene bahasana. Tepan orang Sunda mah dibedakeun mana bahasa kaseluhureun, mana bahasa kasandapeun, mana bahasa kajalmi, mana bahasa kasato. Bentang ibu leres teh. Leres. Pangersa ajengan nuju tuang si bapak di dapur eukeur dah. Lamun hayam nyatu. Hayam nyatu. 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 Hayam mah nyatu bener tuh. Manila lolod lolodok ngarsa kiai nuju lolodok kenaheun teh ya pajarkeun wing Manila merenya. Yang namanya buang berak dalam bahasa Indonesia tetap buang berak eueuh deui bahasana. Paling aya singkatan bu naon BAB buang air, BAK buang air sakitu-kituna Pak. Tapi pan orang Sunda mah beunghar bahasa kacai teh loba ibu, kadang-kadang ya Allah luar biasa rupa-rupa. Simkuring kamari ibu daerah Cianjur ngaos, orang Cianjur mah sopan nyariosna teh meuni raoseun kadanguna teh lalemes, orang ditu mah leres teh. Bahkan lamun orang Cianjur hayang kacai bahasana ge sopan. Naon bahasana Pak? Naon jeung Pina we ka Karawang, di Karawang beda deh, naon bahasa orang Karawang? Ngawelo. Di Banten nyadu. Sukabumi Pelabuhan Ratu modal. Lamun orang Cijakar ibu-ibu lamun kacai bebeja kasalakina sok ngomong naon tanpa orang dia. Hah? Ngising. Bener aya dia bahasa ngising aya. Siga nanti dieu samimitina. Tapi kembali orang mah ibu kudu bunga bangga jadi orang Sunda nyarios bahasa Sunda teh kudu bangga. Ulah ieu mah gengsi ulin ka mana-mana embung we nyarios bahasa Sunda. Leuheung ari bisa mah ngomong ieu mah pan eueuh ka bisa ngerakeun we nu aya. Nuyun budak dibawa ulin ka kota, balanya ka supermall. Dituyun budakna teh ceuk indungna teh awas ya nih kata mamah kamu jangan ngilu. Jangan ngilu. Jangan main ke sana ya karena di sana terasnya leur ya. Salakina diuk na porsi. Hayang panjieunkeun cai panas. Bebeja ka pamajikanna, "Mama, tolong dong bikinin papa air panas, papa pengen ngopi." Menikah alom nya. Ari pamajikan tuh bisa ngomong bahasa Indonesia. "Entar ya papa, mama taherin dulu airnya." Oh, ari taherin bahasa naon ya tah? Naon artina taherin teh? Panasin. Teuing hareurin mun taherin mah nya. Kayak tai panasna can datang keneh, salakina goak. "Papa, mama, mana air panasnya? Papa pengen ngopi dari tadi kok belum datang juga." Ngajawab pamajikanana, "Terus, Papa sabar dulu dong sedikit, bentar. Tuh airnya juga baru menyahing." Ari menyahing naon hartina Bu? Ngagolak. Lain ngagolak. Ngagolak nyahing-nyahingnya. Sasada nyahingnya. Matakan orang mah bunga, mudah-mudahan orang dia sing salageur amin. Sing sarehat amin. Terutama ekonomi usahana warga masyarakat Kampung Cijakar mudah-mudahan sing dilancarkeun. Urang kalihna urang sadayana anu ageng nu alit nu ngaos nu sakola buga-buga sing jadi urang kalih soleh-solehah. Ya Allah ya Rabbal. Raskeun ieu teh Bu. Siap ngaosna siap. Lamun simkuring ngaos dugi ka jam 11 siap apa henteu? Siap. Urang tarik siap apa henteu? Siap. Jam 12 siap keneh? Siap. Jam 1? Siap. Jam 2? Siap. Jam 3? Siap. Nepi ka subuh? Siap. Odaran aing sakalian. Siap-siap kan wing pisan ieu teh. Jangan wayang golek benernya. Tapi alhamdulillah luar biasa pangarsa. Aya susu karak datang susuna. Lain susu kuring mah bahasana ibu ieu mah cai nenen nu kieu. Kebaeknya naon we bahasana. Alhamdulillah. Bahkan luar biasa urang wengi ayeuna keur ngayakeun pangajian, pangaosan alhamdulillah.
alhamdulillah. Bahkan teh makna ayeuna anu urang teu dilaksanakeun memperingati kelahiran Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yaitu baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata. Di mana-mana di hiji tempat, di hiji masjid, di hiji imah diayakeun peringatan Maulid Nabi, diayakeun pengajian anu mana memperingati ngagungkeun kelahiran Kanjeng Nabi, maka Allah bakal ngutus malaikatna anu aya di langit hadir penting ayeuna. Alhamdulillah. Apunten Umi, ibu bapak ieu urang teh dihadiran ku ribuan malaikatna Allah. Dan soca urang mah moal ningali perkara anu gaib terbatas ari urang, hakikatna pinuh ku jutaan ribuan para malaikat. Alhamdulillah. Ustaz eta malaikat naon gawena hadir penting ayeuna kumpul jeung urang sadayana. Aya tugasna ti Gusti Allah, aya hiji eta tugas malaikat bade nyatetkeun, bade nuliskeun, bade ngabsen sakabeh jamaah nu hadir wengi ayeuna di absen ku ibu urang teh ulah dianggap lelucon ieu hadir ka dieu teh aya tulisanana, aya absenanana. Alhamdulillah. Ayang nanya ibu lamun urang ka kondangan sok aya absenan di payun aya. Naon ngaranna eta teh? Pagar betis mah. Pagar ayunya buku tahu. Aya. Tapi ayeuna wengi ayeuna panitia DKM nyadiakeun absenan di payun. Teu aya. Ulah hariwang, ulah sieun, urang amaliyah ayeuna wengi ayeuna kasayan urang dicatet kumaha? Dicatet kumaha? Paduli ngajina keur kumaha? Da anu ngaji teh pan rupa-rupa kondisina henteu sae sadayana leres teh. Rupa-rupa ieu nu ngaos teh Pak, nu molotot aya, nu luwak lieur aya, nu barang lembong aya, nu bari ngudud aya, nu nangkep tuur aya, nu nyang hunyar aya, nu molor oge aya, nu mantog di heula aya, geus mantog deui aya loba. Nya ieu kepaduli orang ngajina keur kumaha, yang penting niat dongkap di bumi ka ieu tempat hiji arek niat tolab ilmu, nomor kedua hayang meunang ridho Allah subhanahu. Tetap dicatat kumala, dicatat kumala. Ih tepeulik kasih malaikat nya nu hadir ayeuna sadayana dicatat ku malaikat kasayana. Nomor kedua Ustaz, naon tugas malaikat penting ayeuna? Nomor kedua, wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Eta malaikat mangmentakeun hampura, nyabutan ngadudutan ngabersihkeun dosa nu hadir jamaah penting ayeuna, sadayana dosana dicabut ku malaikat. Untung apa rugi ya, Bu? Kira-kira urang hadir ka pangajian termasuk jalmi anu beruntung apa jalmi anu rugi? Jalma nu daek ngaji hadir ka pangajian mah termasuk jalmi anu berun, bahkan eta jalmi darajatna bakal dimuliakeun ku Gusti Allah, bahkan dicabut dosana ku malaikat, diangkat bapak-bapak, diangkat ibu-ibu, diangkat para pemuda, diangkat sadayana nu hadir penting ayeuna dosana diangkat ku malaikat, dikumpulkeun dosa masyarakat kampung Cijangkar, digebol ku malaikat, dilaporkeun ka Gusti Allah. Ya Rob, ta ieu aya warga kampung Cijangkar ngayakeun pangajian Maulid Nabi, dosana ku kaula tos dicandak mangga ieu nyangakeun, kira-kira dosana dikamanakeun. Piceun kitu ka laut ieu teh ulah bahaya sia bisi datang tsunami. Babetkeun kitu ka luhur gunung, ya Rob, ulah bahaya gunungna bisi meletus nya ngariweuhkeun ka salarea. Atau alungkeun kawahangan Cimandiri, Citarik ka ditu tuh. Ulah omos ya eta cocokan bisi datang banjir riweuh salarea.
atuh bebaskeun kana jero taneuh kubur kana jero bumi merek salamet ulah sabab dina jero bumi teh aya lempengan bumi lamun kaganggu bapak ibu mohon maaf bakal ngadatangkeun bencana yang dahsyat yaitu gempa bumi. Ya Allah bingung malaikat eueuh nu daek narima kana dosa urang dieu ladang ngaji penting ayeuna teh kamanakeun dijawab ku Allah Subhanahu wa taala hei malaikat bikeun ieu dosa ka jamaah penting ayeuna anu acarana can beres geus digeulah mantau ka iman. Aya nu wih dipayun Bu? Aya bubur susul ti ayeuna keneh cenah balik deui ka dieu ulah licik berkat geus kabagian balik we ti heula ulah nya urang mah ulah waka bubar ulah waka pulang ulah waka cekat sebelum acara ditutup dengan insya jawab siap kajina siap ngaosna siap takbir si gareng demo siap. Tapi sebelumnya sim kuring ibu mohon maaf pangarsa kasakuan sim kuring rada serak wios deui sarana rada teu maksimal wios sim kuring wios capek wios awak kuring leuleus Bu wios sim kuring ngesangan wios aing modar Gusti mun tega ieu modar ga wios doakeun atuh sim kuring sing sehat amin ya Allah ya Rabbal amin nasib jadi tukang ceramah bangki can serak can titah turun banyak can serak can dibahanan pan mubalik mah depan pada boga-boga nasib urang hirup di dunia teh nya muktasibin urang anu kasab anu ikhtiar leres teh ngan niatkeun urang neangan kasab di alam dunia neangan rezeki pikeun bekal ibadah ka Gusti eta leres teh. Bahkan tadi sorupun guru pernaon boga harta beunghar tapi hartana teu ditasorotkeun kana jalan ibadah ka Gusti aya nu beunghar di dieu ngan beunghar teh lain beunghar hungkul ayeuna bari beunghar tapi beunghar berehan dina jalan ka Gusti doakeun mudah-mudahan urang dieu sing beunghar ya Allah ya Rabbal depan kieu nasibna mubalik capek serak wios nya da urang ge pada boga nasib tukang tani tukang kebon moal waka menang bati tina tanina moal waka panen dina pepelakanana moal menang duit lamun can papanasan jeung bebelok terus resiko eta mah tukang ojek moal menang ayeuna penumpang moal menang duit dina ayeuna ongkos penumpang lamun can papanasan jeung huhu leres gitu betul anu karunya mah tukang tinju eta ibu si eta mah leuwih parah can menang duit lamun can digebugan beungeutna ku batu terus aya di tukang jaga WC sok aya dinya di kota pom bensin sok nungan we koropak amal dina WC umumnya lagi gireuna sok aya we nu ngadaweung kieu teh nungan koropak ka eta mah moal menang duit lamun can aya we atuh heuh leres teh isuk-isuk anakna minta apa minta duit atuh hayang jajan wutruk eta bapana cicing sia can aya nu modal hiji-hiji acan kembae naon wae aktivitas urang naon wae aya usaha urang mudah-mudahan sing barokah ya Allah ya Rabbal pemuda ayeuna urang keur ngaji pangaosan luar biasa urang teh ternyata jami anu geus dipilih ku Allah jami nu daek ngaji mah ternyata jami geus dipilih ku Gusti Allah laras kitu aya naras di dieu aya pangaosan rutinan teu Bu aya pangajian rutinan aya bapak-bapak aya ibu-ibu aya alhamdulillah pinuh teh jamaahna adapun saya mah ulah sok ngerakeun pinuh bae kitu rebuan keun ari faktana mah arek pinuh arek teh mah kumaha we eta mah yang penting genahkeun nya pinuh jamaahna pinuh mudah-mudahan we sing nya ibu-ibu jeung bapak-bapak lamun dibandingkeun antara jamaah rutinan bapak-bapak ibu-ibu pinuh keneh bapak-bapak apa ibu-ibu bapak-bapak oh sige tuding banyak yang menang yang bulanana ieu ngan kadang-kadang punten bapak punten pun guru di itu mah di Pelabuhan Ratu lamun sim kuring bapak-bapak teh kaelehkeun di ditu mah teuing jadi mah sekarang kan beda ya sim kuring kadu pangawasan rutinan dinten Jumaah ibu-ibu teuh ini resep ningali awewe ngabring pan isuk-isuk teh nah ari pentingna malam Jumaah Gusti meuni leuleus aing mamatahan
nya anu hadir teh kuropatan nu tilu batuk nu hiji geus molor we kieu kan bedanya semangatna ngajar ibu-ibu jeung bapak-bapak. Ari ibu-ibu mah rame pangajina ge bener ocek terocet kumah anak 7 dibawa kabeh ka pangajian asik nu hiji keur merean budak jajan nu hiji keur nyusuan nu hiji keur berang dahar geus rupa-rupa beda jeung mamataan bapak-bapak. Ari bapak-bapak mah teu rame ngajina ge senyap jempling rehe da malolor oh jadi itu ari dieu mah mau pati aya laras eta bahkan awewe mah lamun dina bab muludan di bab pangajian ulah ngajina hungkul ih bab berkatna ge bab konsumsi sok semangat awewe mah sok ibu lamun aya ibu-ibu ngariung keur ngaji ngarumpul suguhkeun we kadaharan piring geusina teh bolu wajib ranginang asorkeun tereh leungitna teh teu ngitung menit detiknya beak eta beda jeung nyuguhan lalaki Pak Bu punten lalaki mah api-api disuguhkeun teh kue kadaharan dina piring dipolototan we hungkul ngadaguan meleng nu nyuguhanana meleng we ka tukang ngalieu teh geus eueuh eta kadaharan teuing ka mana lumpat nah eta teh si horeng pinah kana jero kopiah teu percaya kita balik teh periksakeun kopiahna loba kuehan bae barokah lamanya alhamdulillah ya Allah luar biasa. Ngan kadang-kadang zaman ayeuna mah Pak komo zaman geus modern geus maju ih anu betah dina pangajian nu betah di madrasah nu betah di masjid nu betah di tempat kahadean teh kadang-kadang lolobana mah lain budak ora tapi nu geus laras teh budak ayeuna mah kadang-kadang papunten ieu mah kalobaan betahna teh nongkrong di jalan ngumpul jeung babaturanana main game main HP laras teh kadang-kadang eta teh jeung eta wae personilna teh pangajian perubahan bener teh da kembali da urang mah meureun nya niatna ge urang hirup di alam dunia teh nya ngarasakeun hirup teh moal salilana kabeh ge bakal maot da urang teh meureun arek maot teh moal mawa harta moal mawa naon jabatan moal mawa perhiasan anu bakal dibawa maot amal anu soleh. Ya Allah moga-moga urang maot husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal amin. Matakan ulah sombong jadi jelema teh Bu mentang-mentang beunghar ulah sombong ku kabeungharan mentang-mentang boga jabatan ulah sombong ku jabatan leres teh mentang-mentang boga gagah rupa fisik anu gagah waktu ngora masih kene gagah kene da jelema mah aya batasna hiji moal gagah salilana moal kasep salilana moal geulis salilana leres keur gagah mah waktu ngora sagala wani dilawan aya nu molotot dipolototan leres tanagana meuni gede gambar dieu tatona gambar uci lah dia gambar kupu-kupu dina bujur upin-ipin ngaku gagah keur ngora datang we umur 40 tahun 50 tahun gagah keneh apa henteu kira-kira gagahna leungit apa aya keneh leungit matak ulah sombong rumah sairung boga irung mancung meuni sombong irung mancung si ingat kabeh anu urang dimiliki itu hanyalah titipan ti Allah Subhanahu ulah dijieun kasombongan semancung apapun hidungmu keukeuh sia eusina mah jerona mah naon korong baroga korong urang dieu ibu baroga korong hari korong rasana kumaha anjir bari apal eta nu bener asin rasana Bu astagfirullah sim kuring macan pernah ngadahar korong ning apal urang di mah korong rasana asin ibu sabaraha poe sakali ngadaharan korong eta ya Allah ulah sombong boga rupa alus panon meuni bengras cekas meuni geulis kabina-bina seindah apapun matamu keukeuh jerona mah eusina mah naon cileus ke di make up mah geulis bagikan bidadari bagikan ratu udang sare belekan kabeh geus ya terus matakan urang teh sing jadi jalma bersyukur ka Gusti Allah. Urang teh teh hadir ka dieu teh dalam rangka tasakur ka Allah. Hiji urang diberi nikmat ku Gusti Allah. Nya leres teh
nikmat cager teh luar biasa. Orang bisa ngalaksanakan ibadah ke Allah, nggerakkeun sampean, ngepatkeun panangan hadir karena tempat pengajian. Ieu teh nikmat di Gusti Allah. Leres kitu. Dan wayana ibu-ibu lamun ayeuna ustad keur ceramah, awas ulah niru ceramah nya. Cuma kadang-kadang aya ibu-ibu teh ustad ngaji ceramah ngomong ngabacokak nyarios di payun, belah tukang awewe kalakah ngomongkeun tiungna batur anu anyar. Aya nu kitu. Aya. Ustaz ceramah belah tukang kalakah ngomongkeun batur aya. Aya henteu. Aya jelema di dia. Hadir. Naon bawa ka dia orang cekek bareng-bareng. Nya ulah sok panasan ku milik. Urang mah bersyukur nya. Imang ngaji-ngaji ngomongkeun tiung batur nu anyar nyaho cerita cenah maneh ngiridit 2 bulaneun. Keun da batur nu mayarna ge nya. Terus kita kadang-kadang saya teh ngaji teh arek tolap ilmu, arek naik ilmu kalakah arek nemongkeun boga seragam anyar. Tuh cenah aya seragam anyar panghdena nu boga seliti ti kuring ulah nya. Ulah sok ayeuna nembong-nembong kaagulan sorangan. Ulah sok panasan ku milik. Ieu mah tatangga kabeli termos manehna nu ngagolah. Tatangga anak kabeli motor PCX anyar keneh di dealer manehna nu ngebul. Ulahnya anu ngebul mah kunaon kenal pot lain sirahna anu bijil hasilnya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah. Raya ieu teh. Ibu-ibu aya keneh? Bu, ketika kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran supaya menang barokah, supaya menang fadilah, nu ngadangukeun teh jawab dengan mengucapkan lafaz Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ketika orang mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, dangukeun, regepkeun, lenyepan, bahkan hadapi dengan hati yang bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sunat dijawab dengan lafaz Allah. Bahkan ulama menyatakan semakin panjang menjawab lafaz Allah, semakin lillah hatena dzikir ke Allah, hatena eling ke Allah, semakin besar pahala yang kita dapatkan dari Gusti Allah. Siap sing panjang Allah na? Siap. Ayo sing kompak siap sadayana? Siap. Yuk. Balikan deui sing panjang Allah na sameme panangan kuring can turun ka handap ulah eureun lafaz Allah na siap. Ayo balikan deui Pak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah. Kamararana ieu teh. Ibu kunaon areun? Eungap sanes, Bu? Eungap. Jawab eungap. Oh dihaja eta teh. Bisi ieu kabeneran jamaah nu hadir wengi ayeuna kabeneran boga panyakit asma bin bengek. Ayo orang bareng-bareng doakeun mudah-mudahan sing tereh modar panyakitna. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oh, orang teh sing jadi jelema anu pandai bersyukur ka Gusti Allah. Terus gitu. Mereh nikmat orang ditambahkeun ku Gusti Allah. Ulah jadi jelema anu kufur teu ngalaksanakeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala, maka lain nikmat ditambahkeun tapi adab siksa ti Allah Subhanahu. Naudzubillahi min syukuran we naon anu dipego anu dipiboga kurang teh ayeuna nya walaupun heueuh teu pati gagah teu pati mahal nya saayana we atos ucapkan alhamdulillah. Urang ngadu pakaian sakieu ayeuna atos we syukurnya. Ibu-ibu rasa keluar lieu nya. Cenah tuh naon batur mah pakaianna mahal jutaan ulah nya geus we syukuri naon dipiboga ku urang nya alhamdulillah ucapkeun. Nya laras kitu Bu. Yang penting kurang pakaian mah lain ayeuna gagah jeung mahal, yang penting dina pakaian mah bisa nutupan
Aurat terus kernaon pakaian mahal jutaan hargana mewah luar biasa tapi eta aurat dibuka lain kalakah manfaat tapi kalakah timbul madarat terus betak sepura tiung baru alhamdulillah gamis baru alhamdulillah seragam baru alhamdulillah mari ucapkan alhamdulillah cek salaki teh wayah nanya pakaian teh ulah waka meuli deui da can boga duit syukuri nya alhamdulillah Bapak ayeuna make koko pakaian takwa luar biasa alhamdulillah dipakai ibadah kembali tempat di mahal nya peci baru alhamdulillah samping baru alhamdulillah koko baru alhamdulillah istri baru alhamdulillah yes setuju bapak-bapak alhamdulillah ibu-ibu oh pasti aing di demo itu ya Allah bersyukur ka Gusti alhamdulillah urang umur geus kolot heubeul hirup di alam dunia Bu walaupun geus kolot tapi alhamdulillah urang masih kena ngeureuyeuh istiqomah ibadah ka Gusti terus itu semakin kolot lain semakin jauh jeung Allah tapi kudu semakin dekat dengan Gusti nya sing era kana diri urang sing era kana purwadaksi urang teh asal ti mana urang teh geus kumaha hirup di dunia teh leres kitu betul matak tadi cenai sarupun gurunya ayo urang ramekeun ieu syiar Islam nya mangga masyarakat kampung Cijangka teh sing rame dina kegiatan ibadah berjamaahna ngajina tolab ilmuna sodakohna nya pangajianna maulidna rojabana luar biasa ieu teh mangrupakeun pikeun ningkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah terus kitu akeun bae ibu urang geus kolot da eukeuna ieu nya da hirup mah bakal bergantian nu ngora bakal kolot nu kolot bakal peot heula nya geus peot bakal tuh kan banyak segala peot pipina peot pangungna peot gadona peot pandanganna barangna oh sarua berarti kebaik lah yang penting istiqomah dina ibadah innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum dangukeun Pak anu bakal ditilai ku Allah mah lain fisikna lain rupana lain kageulisanana Allah moal mandang ka kasepan Allah moal mandang kageulisan anu bakal dipandang ku Allah hate jeung amal perbuatanana leres boleh lah kurang geus kolot tapi istiqomah dina ibadah walaupun ayeuna manehna geulis bagaikan ratu bagaikan bidadari endah kawanti-wanti geulisna ka bina-bina irungna mancung kuwung-kuwungan gadona enom sapotong pipina ngadaun seureut panonna meuni cekas bengras bujurna meuni buah henol tapi taradaek ngaji, taradaek ibadah, taradaek sholat, taradaek sodakoh, taradaek bisa maca Quran, taradaek ibadah, kenaon kegelisan, mending keneh nini bari hidup peot, hidup. Bapak pilih, lalaki khusus lalaki, mending keneh nini peot, mending keneh artis gelis. Duh, mani pintar ngajawabna ieu. Pak mending keneh nini peot, mending keneh artis gelis. Bener, sarua kuring hayang. Teu sudi bae nu peot liat di gigil nega. Mending keneh artis gelis. Tapi Pak lamun artis gelis keur naon gelis ge tapi teu bisa ibadah mah bener teu? Teu bisa salat, taradaek ngaji, taradaek ibadah keur naon nu kitu patut mending keneh nu aya we sok sanajan geus tapi istiqomah dina ibadah alhamdulillah. Mudah-mudahan rumah tangga urang sing alakurnya amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan sing sakinah mawadah warahmah alhamdulillah. Ayeuna urang keur pangajian pangaosan alhamdulillah. Temana tembeun memperingati kelahiran junjunan urang sadayana Rasul yang kita muliakan dilahirkan ku Allah ke alam dunia jatuh pada tanggal 12 Rabiul tahun
pada apal kabeh nya leres teh. Tapi hayang naros ayeuna bulan naon Bu? Rabiul Awal keneh nya pangarsa. Kaping sabaraha ayeuna teh? Hah? Poho deui. 14 20. nya 2 hiji 20 pangarsa kaping sabaraha? Aya nu emot 20. halaman 21 nya leres alhamdulillah. Depan orang mah kadang-kadang sok poho nya karena bulan sorangan. Depan itu bulan Islam lainnya. Bulan Islam itu adalah bulan Hijriyah. Inna iddatasyuhur indallah isna asara syahran fi kitabillah. Allah masihan bulan ka urang teh 12 bulan. Bahkan ayeuna bulan Islam teh wajib ku urang dimulyakeun, diagungkeun, dimumule ku urang Pak. Disiarkeun. Ulah ayeuna urang ngaku Islam tapi kadang-kadang umat Islam teu apal kana bulan sora. Leres teh. Hari bulan batur diagul-agul, bulan sorangan poho. Tapi insya Allah di dieu mah arapalnya. Ulah ayeuna naon teu apal, da urang dieu mah pastinya. Pengajian rame keneh, ngeureuyeuh keneh pastinya katalar ngaranna ge bulan. Bulan yang pertama yang jatuh pada bulan Hijriah yang pertama adalah bulan Muharramnya, leres teh. Jadi tahun baru orang lain Januari Pak. Tahun baru kita yang wajib kita banggakan, wajib kita muliakan, bahkan diramekeun teh tanggal tahun baru tanggal hiji bulan Muharram. Sok hayang nanya di dia ketika Muharraman kamari aya kegiatan aya. Aya peringatan tahun baru aya. Ramekeun eta tahun baru urang. Leres teh. Lah ieu mah tanggal hiji Januari rame, bulan Muharram jarempling kos kuburannya. Tanggal hiji mah kadang-kadang di Palabuhan di ditu Pak Lebon Kuring. Beuh, eta orang Bogor, orang Bandung ngalalut kalaut menyambut tahun baru Masehi tanggal hiji Januari jam 12 putih belaan bu ngamodal jutaan. Meuli naon? Patasan, kembang api, trompet segalanya. Lamun ibadah ya Allah luar biasa. Caritakeun mah sedih. Tah, bulan urang balain Januari, tahun baru kita adalah tanggal 1 bulan. Yang pertama bulan Muharram, nomor kedua bulan Sofar, nomor katilu bulan lain mulut. Rabiul. Adanya kadang-kadang selain mulutnya padahal anu leres mah Rabiul. Nomor kaopat Rabiul nomor kalima Jumadil, nomor kagenep Jumadil, nomor ketujuh bulan Rojab bulan Syakban. Aya nu ngomong ruah teu bieu. Kadang-kadang kalau baheula mah diganti jadi ruah. Di mana teh bahasa ruah teh? Bahasa baheula sebenarnya. Kan Nabi mah sok ngadoa teh kieu nya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadhana wa hasil maqasidan. Pada 3 bulan disebutkan berturut-turut fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadhana. Sogan aya bulan ruah eueuh ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa ruwaha. Eueuhnya. Yang benar mah bulan Sa'ban bulan Ramadan, Ramadan bulan Syawal bulan Habib Dul Ring Habib teh bahasa di mana ya Pak? Jerman lain, bahasa Inggris lain, bahasa Arab lain nanya. Dubai. Apa namanya? Bulan Dul Qodah baru Jul 12 bulan yang patut kita banggakan, bahkan orang kudu apalnya tanggal-tanggalna. Kun hari Januari ka Desember mah teu apal ge teu matak jadi nanaon nya. Tapi kadang-kadang apal pandini oge. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, November. apa? Lancar pan kabeh. Kadang-kadang pan aya umat Islam boga budak ngalahirkeun orok eta orokna teh budakna diberengaran sesuai dengan kelahiran bulan Masehi. Pan aya nu kitu nya. Anakna bulan Januari diberengaran budakna teh Januar aya.
Anakna lahir bulan Desember dibere ngaran budakna teh Desi aya. Anakna lahir bulan November dibere budakna teh Nopianti aya kene. Anakna lahir bulan Februari dibere ngaran Febrianti aya. Ketika anaknya lahir bulan Maret sekalian Maerot aya. Aya di Palabuhan eta. Maret batu Maerot eta ya Allah. Lamun orang ibu gaduh orang kali nya sok berikan nama yang bagus ulah asal ngarannya. Betul Pak? Ulah asal al-ismu doanya ngaran teh bagikan doa. Sing bagus ayyuh sina ismahu, berikan nama yang bagus supaya eta ngajurung kana budak teh jadi sae jadi soleh bageurnya yang mempunyai makna arti yang bagus. Bahkan ulama nyarankeun lamun ibu gaduh urang kali arek dibere ngaran tok sok candak dina lapan asmaul husna anu jumlahna 88 sae eta oge ibu jumlahna 80. Ya Allah ya Rahman ya Rahim Ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir Ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar Ya Qahar jumlahna aya 80 salah sok eta ambil ngaran budak teh tina Asmaul Husna Bu eta teh jenengan Allah anu sae sifat Allah yang bagus. Contoh Ar-Rahman yang maha pemurah anu maha mikawelas asih bikeun kana ngaran budak urang Pak Ar-Rahman sandingkan 8 Abdul menjadi Abdul Rahman sae apa henteu luar biasa pemurah. Al-Aziz eta teh Asmaul Husna sok pasikeun kana ngaran budak Al-Aziz sandingkan 8 Abdul menjadi Abdul Aziz saya tuh punten sejak perkenalan ibu bapak nami simkuring nami lengkap Muhammad Abdul Aziz ya. Saya tuh kasep tuh kasep tuh ini ulah nggak jawab ini ulah nggak jawab kasep dina foto foto warnanya doakan mudah-mudahan simkuring sing barokah sing manfaat. Pajarkan cenah pangarsa guru doana we ieu mah nya aya lakob simkuring teh Kiai Rompi gitu nya. Di dunia persilatan perdakwahan namina teh Kiai Rompi pedah cenah ceramah ka mana-mana sok make naon Bu? Ayeuna nganggo teu? Luar biasa pan aya mah rupa-rupa pun guru ngaran mubalik teh geus lieur ngabandunganna nya. Loba lakobna ieu mah nya, loba saingan aya mah. Aya Kiai Toronton aya. Tes kuring saguru saelmu kunaon jangan dingaranan Kiai Toronton peda awakna jangkung badan siga ngan hanyakal kanyut nama leutik segede leunjah punten-punten nyebut kanyut jorang teh ya wacuk saha jorang itu pan baheula lagi ibu-ibu kolot urang sok boga duit receh di empet-empet di wadahan kana lama naon ngaranna sok naon ngaranna mimitina manehna jorang eta nya urang nyahot di kolot na panjangan kunang eta pan aya doma ngaliwat doma sok make calana apa tara sok apa tara ngagemo we toh eta kanyut doma manis sae leres teh sugan jadi mamas doma henteu leres kitu tong jadi ngajina penting ayeuna judulna naon ulah sia rumah budak sebenarnya ya Allah naon bari teh tah nya urang gaduh barangkali berikan nama yang alhamdulillah pan tengarti teu bisa tataros ka kiai tataros ka pun guru ka ulama ka ajengan sok taroskeun kira-kira rekomendasi nama yang bagus rekomendasi nama yang cocok untuk anak apa yuk taroskeun ka jalmi anu ngartos mudah-mudahan guru urang sing dipalanjangkeun umurna dibarokahkeun rezekina amin ya Allah ya Rabbal ibu butuh teu ka kiai butuh teu ka ustad butuh teu nyaah teu ka ustad nyaah naon tong dituluykeun teu jeureum jawab lagi
ulahnya orang banyak ulahnya ahan ka kiai mah sedekah mah sing loba nya sebab naon luar biasa yakin tereh kontan diijabahna ge ku Allah nya sedekah ka jalma nu ngarti ka jalma soleh ka guru ka ulama yakin bakal tereh digentosna ge ku Gusti pan gede jasana kiai teh Pak. Al ulama surujud dunya ulama teh bagaikan lenterana lampuna alam dunia. Lamun ieu dunia eueuh lampu eueuh cahaya eueuh lentera kira-kira poek apa henteu? Ulah ayeuna beurang ayeuna we peuting urang keur ngaji dina peuting ayeuna lamun eueuh lampu ngajina jadi apa moal? Poek teu kadeuleu nya leres teu? Teh hirup poek mah ripuh nya ulah poek dina kahirupan hate urang poek secara dohiriyah ge ripuh sok urang kerjaan we ayeuna heueuh jongjot nya nawangkong ngobrol bari ngopi pes teh pareum naon pes teh pareum lampu ripuh teu ripuh leung ibu ngora keneh masih kene bengras cacapa itu ieu pan aya istilahna hirup geus kolot incuk geus kararawin kalaluar tinggal we urang teh jeung pamajikan aki-aki jeung nini aki-aki nini bari hirup duaan keur santai we tengah peuting bari cara angpes we pareum listrik maklum geus kolot rumpah-rampah eta si nini neangan naon neangan paneker neangan lilin neangan korek cek si akhirnya teh nih bubur atuh sok buru teangan ieu lilin ka mana buru capa rampah balon geus kolot akibat poek si nini kalakah ayeuna salah nyekek cek si nini teh ieu mah naon lilin teh leuleus lia jeung ngalawan di kain segoreng beureun lilin akina dicapak akibat kok ripuh poek teh bu ripuh poek teh ripuh omode lamun urang hirup poek hate urang poek kahirupan urang poek jauh jeung ulama jauh jeung kiai ya Allah mohon naon urang bakal hirupna bakal jauh jeung ulama jeung kiai tangtu hirup urang bakal ayeuna moal salamet leres tentu matakan yuk urang doakeun para ustad para kiai guru urang muga-muga ya Allah sing disarehatkeun ya Allah ya Rabbal pan sagala-galana di kampung mah kadang-kadang heueuh nya jasana kadang-kadang ngabutuhkeun guru teh nya dibutuhkeun paribasana memang dibawa ka rumah sakit ka mantri ka dokter boga budak panas batuk pilek dianterkeun ka imah kiai dibere cai dicampe dicebor cok baheula nya didoakeun aya keneh di dieu ayanya nyuhkeun tatama nyuhkeun barokahna cai tawasul nya tuh kadang-kadang Gusti punten mohon maaf di aya tahlilan keneh teu aya tahlilan aya ketika aya nu maot sok tahlil dia nu maot ketika aya nu maot sok tahlil tara di dia sok nu maot sok tahlil sok tara nu tahlil mah nu hirup nya pikeun anu ya Allah tahlilannya dipimpin ku guru urang saha nu mimpinna ustad mimpin tahlil ustad mimpin yasin maca hadiah maca doa ustad nu menang berkat menang berkatna hari ibu-ibu bapak-bapak ngiluan tahlil menang berkatna geus sarua tuh kabagean sok sisirikan ieu mah tapi eta berkat kiai jeung jamaahna sarua apa beda cek tarik sarua apa beda atuh ngamaklum we beda gawena geus teh ustad mah nya maca doa nya tahlil nya mimpin yasin ripuh matakan penghargaan alhamdulillah kuring ibu di Palabuhan aya tahlilan beres nanti dibagi mie 2 siki jamaahna teh bari yugi mie karesekna warna beureum pan jamaahna dibedakeun dua nya isina teh nu hayam we hiji eta teh ari ustadna mah dibedakeun karesekna warna hideung mina ge lain dua genep usina alhamdulillah omo poe tujuhnakeun mah deung masakan daging hayam nya dibere jomet pan di ditu mah singkatan naon jomet teh kejona samet kesina teh daging hayam alhamdulillah luar biasa berkahnya bahkan eta mayitna ketika arek dikuburkeun diuruskeun ku kiai urusan mayit kiai mungkus mayit kiai mandian mayit kiai dolakan mayit kiai ngagotong oge kiai
Oh jadi ngagotong ustadnya. Karunya tuh bu, beratkeun kula sagala kabeh we ustad. Terus sakalian we atuh nguburkeun kiai anu macul. Kiai. Nu dikubur. Kiai. Mayit cek diculudur ya ka ustad yang dikuburkeun. Ya Allah, gede jasana ya Allah. Nya al ulama suruju dunia ulama terbagi lakun alam dunia. Hei, komo zaman ayeuna neangan penerus ulama, kiai jalma soleh hese, zaman kiwari mah bener teu? Betul. Leres teu, Bu? Tapi penerus pamimpin, penerus pejabat ngantri zaman ayeuna jelma hayang jadi pejabat, bener teu? Betul. Kembali pemilu loba jelma yang jadi pemimpin leres anggota dewan nu beureum nu koneng nu hejo aya nu biru aya nu bodas aya nu bulu hiris nu kumaha bulu hiris teh make baleho pa badag-badag leres teh banner pa gede-gede di jalan lieur aing leuleuh hayang jadi pejabat leres. Sogan aya wah di jalan calon ulama masa depan aya wah. Ah, moal aya. Ketika ulama wafat dikantunkeun ngantunkeun alam dunia can puguh aya gantina leres.